Piraku cenah kuring salat ti mimiti maca surat. Ayeuna witir hiji deui maca surat anu pendek kabeh. Cenah rek nyobaan we maca surat anu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma bantum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma bantum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma bantum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma bantum. Teu angeus parurah. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Si abah-abah di tukang cangkeuleun, imam kapan lakumnya? Cek imam teh oh iya ya lakum. Dibaca eta mah lakum dinukum walam dallin. Atu amin deui jamaah. Amin. Nu gigireun teh nanya ka nu gigireunana, perasaan amin 2 kali ya. Nu gigireunna teh ngajawab, amin mau 1 kali mau 2 kali itu terserah imam. Nu gigireunna teh ngomong deui, jangan ngomong kan lagi salat, batal salat lu. Yang paling ujung paling parah, untung gua gak ngomong jadi gua mah gak batal. Batal kabeh atuh. Nah, makanya salat teh anu khusyuk. Tapi lain nunutan. Bakat ku khusyuk ya nunutan. Aya eta. Baheula ustad jam 10 leuwih atuh geuning ieu teh. Teruskan. Ka mana? Tak kasep nok salate kedah salate anu khusyuk. Sabab dihargaan ku Allah salat anu khusyuk. Aya baheula. Aya jalma salat maghrib kalah 4 rakaat. Gitu. Kusim kuring teh ditanya. Salat maghrib biasana sabaraha sih kan teh? 3. Geuning ceng jadi 4 ayeuna. Nah geuning ditambahan ente aliran sesat cek. Gitu. Cenah kuring teh bakat ku khusyuk. Aing teh lain husuknya teh. Goblok eta teh. Poho bubuhan ngalam. Rata-rata lamun urang keur lobab kabingung salat osok poho. Ieu teh aing teh 4 rakaat, 3 rakaat, ieu teh leres teh. Kaciri beda ku aing giceupna. Bahkan anu anehna, sesuatu anu tadi teu inget lamun urang keur salat sok naon? Sok inget. Kunci lemari. Teu inget memeh salat mah, tapi keur salat mah naon? Inget di dinya cenah aing teh tadi neuneun kunci. Gitu. Atuh salat teh dipake neangan kunci. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kasep geulis lamun hayang nyaman nyaman rumah tangga, nyaman hirup di alam dunia, seakan-akan tidak ada problem, seakan-akan tidak ada masalah, maka hidup kudu pandai banyak ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok ajaran. Karaos ku bapa. Ai kabutuh mah akur sadayana oge, seueur kabutuh namina rumah tangga mah gitu. Tapi alhamdulillah nyantai bae. Gitu. Itu karena seueur energi kekuatan anu masuk kana batin, meliputi batin sehingga apapun masalahnya mental tak seperti itu. Nah, kumaha cenah Pak lamun hayang beunghar nok. Cep, yang beunghar. Hayang sok dibere doa ku Bapak. Doa alus ieu teh ti guru. Sok tuturkeun ku sadayana ari hoyong mah. Hoyong baleunghar Bu, hoyong. Hoyong seur artos hoyong. Hoyong gaduh artos sakamar hoyong. Amin ya robbal
Sok tuturkeun doana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Sing husu ingat ka Allah, beureumkeun socana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kerja keras. Tah eta doana teh. Kumaha cenah Pak? Allahumma kerja keras. Boga cita-cita jeung harapan hayang jadi jelema pangkayana sadaya cepedes pagawean molor. Nggak bisa dong, nggak bisa. Betul enggak? Nggak bisa. Kita harus kerja keras. Cek tadi ke hayang bangsal 30 karung kaduh sawah misalnya sabaraha kotak hoyong 30 karung. Masya Allah, tanpa dipola, tanpa kerja keras, tanpa banting tulang, tanpa cucuran keringat, moal janten eta teh 30 karung teh laras henteu. Ieu urang hoyong bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Mau nongkrong baik, ulin baik, teu pernah ibadah, teu pernah sholat, teu pernah berbuat baik, wayahna nggak bisa. Cicing ulah ngomong-ngomong nguseup bisari ulah eta mah nyinggung ka kuring eta. Jadi kasep amun urang hayang jadi beunghar, jadi jelema kaya, kumaha cenah doana teh? Allahumma kerja keras. Gitu. Eta teh lain berarti niangan duit wae, Allahumma kerja keras teh. Lain beunghar berbentuk duniawi bae. Beunghar engke di akhirat, selamat di akhirat, anger doa nama Allahumma kerja keras. Kudu kerja keras. Musim kuring ditaros, lamun urang rek nyaba, misalnya rek rekreasi teh, rek ulin gitu, misalnya ka Bali sareng ka Pangandaran mah bade saminggu, ka Bali mah bade sabulan. Ibu bapak cik bekal anu ageng kanggo ka Pangandaran atanapi kanggo ka Bali. Sakali deui urang teh bade rekreasi ka Pangandaran saminggueun, ka Bali sabulaneun. Cik bekal artos biaya nu dicanak ku urang ageng kanggo ka Pangandaran atanapi ageng kanggo ka Bali. Ka Bali. Naon margina? Sabab ka Pangandaran mah ngan saminggu, ari ka Bali mah sabu. Musim kuring ditaros. Ibu di dunia jeung di akhirat lila mana? Lila mana? Akhirat. Di dunia mah 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun paling kolot ayeuna mah datarereh umurna zaman kiwari mah benten jeung sepuh kapungkur. Aya nu ratusan tahun. Jelema zaman ayeuna mah moal aya nu ratusan tahun margi dipengaruhi oleh makanan sareng minuman anu ngandung zat kimia sehingga badanna keropos henteu tiasa bertahan lama. Itu. Maka 70 tahun kamarakam. 60 tahun kamarakam, bahkan anu masih muda seueur gitu. Ari di akhirat kholidina fiha abadi akhirat mah eueuh eureuna. Cik lamun urang ningali kapal bahdinya atuh bekal anu dipersiapkeun ku urang teh kudu loba keur di dunia atanapi loba keur akhirat. Dina buktina urang loba keur mana? Laras gitu. Cung di dia anu hadir anu pernah salat witir 11 rakaat. Cung mun aya ku kuring rek dibere duit 100.000 ayeuna. Henteu ah. Kusim kuring ditaros hoyong lalebat kana surga atanapi henteu. Hoyong atuh naha geuningan teu kerja keras. Saha di antara di dieu anu salat duha dugi ka 12 rakaat. Keneh. Aya ieu saurang alhamdulillah. Tara bolong tara. Alhamdulillah. Oh hebat bisa. Luar biasa. Saha di dieu anu sok tahajud jam 1. Jam 3 ente tekasi jam 3. Aduh, kerja keras. Gitu.
hoyong gaduh artos we urang 1 juta 2 juta 3 juta kedah ninggalkeun bumi leres henteu kedah ninggalkeun putra cicing di Jakarta nungguan lang rokok dugi ka sare oge sapotong ka jero sapotong keluar leres henteu masyaallah eta teh hoyong artos kumaha urang hoyong surga nggak bisa nggak kerja keras harus kerja keras maka orang yang akan mendapat kesuksesan itu adalah orang-orang yang kerja keras kartos no kartos sep nah harus kerja keras so neangan napakah usaha semangat itu insya Allah Allah akan memberikan kelapangan rezeki amin ya robbal alamin. Tilu urang teh ulah tinggalin ibadah keropos jalmi anu tara ibadah gitu jiwanya akan keropos mudah terombang-ambing mudah goyang mudah emosi gitu kurang kebijaksanaan anu nomor kaopat kasih hayang hirup barokah ya. Sing sae ka ibu rama sing alus ka indung bapak ya. Sahabat ti antara urang anu pangsaena ka anu janten sepuh maka eta jalmi anu bakal pangsuburna ku rezeki sebesar apa anu dikorbankan ku urang kanggo sepuh maka sebesar itu kebahagiaan anu bakal didapat ku urang tong sawios rezeki tong sawios artos tong sawios perusahaan itu surga anu sakitu hebat sareng mahalna jalmi anu sae ka indung bapak mah molongo lawangna sehingga aya hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat surga teh di bawah telapak kaki ibu kusabut kaki itu kasep no ka orang tua baik ka mertua sami-sami keneh sing sae gitu sabab eta teh adalah kunci kesuksesan kebahagiaan hirup dunia rawuh akhirat oge kieu lamun urang goreng ka indung jeung bapak engke teh budak urang teh bakal goreng ka urang teh gitu kusabab sakitu di mana urang sae kanu janten ibu jeung rama pasti putra putri urang bakal sae ka urang gitu kartos bahkan aya hadis teu aya dosa anu bakal langsung dihukum ku Allah dibuktikan hukumanana ku Allah teu nunggu engke di akhirat nung ayeuna keneh di dunia bakal terjadi adalah dosa nganyenyeri indung jeung keng kasep jaga wajah urang budi pekerti urang gitu bahasa urang perilaku urang teu kenging matak ngaraheutkeun nu janten indung jeung bapak sehebat apapun kita karir urang setinggi apapun semangat urang kanggo menempuh rumah tangga anu sukses tapi upami urang awon kanu janten ibu jeung rama awal akhir bakal aya akibat anu madorot anu kesulitan kanggo urang naudzubillahi min kusabab sakitu nomor kaopat dina tausiah atanapi pangaosan walimatul arus hidup sing sae kanu janten indung jeung bapak atanapi kanu janten mertua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anu nomor terakhir nomor kalima sing silih pikanya silih pikade rumah tangga teh. Silih asah silih asih gitu. Ulah ego, ulah ngarasa kuring pang benerna di mana aya sesuatu pendapat. Hargai seorang suami, suami menghargai istri, silih hargaan, maka rumah tangga hidup bakal nyaman, rumah tangga hidup bakal barokah, bakal awet. Amin ya robbal alamin. Gitu. So, didoakeun ku Bapak. Mudah-mudahan sing sakinah, mawadah, warohmah. Usahana sing langkung sae. Rezekina sing langkung melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, kusab sakitu sing silih pikanya silih pikadeuh.
ulah silih salah gitu. Ulah jika jalma-jalma anu rumah tangga na ngagugu hawa nafsu saeutik pasea dina rumah tangga ti ulah gitu. Jauhan sabab lamun dina rumah tangga sering pasea, masya Allah bakal leungit kasih sayangna, bakal leungit rasa cintana, bakal leungit rasa nyaahna nu aya teh sebel we jeung keheul gitu. Da loba keneh di urang. Mah di Garut henteu aya di Cipedes mah di Garut gitu. Anu salaki jeung pamajikan teh mineng pasea aya eta teh di Garut mah. Di mana cenah Bu? Di Garut. Ya tinggal Cirukuring ka mana ya? Gitu. Garut. Gitu. Ongkoh bareng sare, ongkoh ditumpakan bae, nah geningan pasea bae.